Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, tetap kudu dieusian ku ilmu, sebab lamun bodoh dongeng hiji deui terakhir nu bodoh ye nu bodoh aya jelema bodoh ieu mah hese kan nu bodoh mah hese bae heueuhan ge ente kunaon betah mau bodoh atuh ieu mah bodoh tapi nyana wiridan bae wiridanana menang di buku lain menang di kiai diwirid begitu geus aya 40 poe wiridan tanggal malam 14 nyana keluar begitu keluar lewat ka sumur di deuleu sumur nyana gideg wah bulan ragag ka sumur cilaka. Waduh. Iya kan kudu disalametkeun ceuk. Lamun bulan teh disalametkeun ieu cilaka bahaya kajen kumaha ge. Sebab can orang ngadenge bulan raga ka subur ka karakuari. Gegeuraan bae nya tong ka imah, ketrok palawang. Cak pamajikan aya naon ka? Bulan raga ka sumur. Coba ka dieu tambang. Nu bener ka? Heuh. Nya nyokot tambang panjang. Terus tungtungna digagayatan gitu tah. Dibawa ku nya ka sumur. Pamajikan milu. Mana kak? Tuh, jija bener. Cak pamajikan jauh eta bulan. Masya Allah, cak yana eta bulan ragag. Aju ku kakak, digaet cak yana. Digaet ku jono. Tambang di kehandapkeun. Kebeneran nyangkut di jero. Nyangkut. Tuh, berat cak yana. Aduh, kak, mangkaning bulan mah gede cenah. Eta berat eta berat. Aju ku duaan tuh, duaan yang pamajikan. 1, 2, boto bro, berat. Nyangkut dina naon meureun, dina batu ka jeung kumaha ge. Kulantaran kebelan beunang kuduaan. Wah, nyana nangkara. Masyaallah, barang dulu kaluhur. Alhamdulillah. Kaluhur. Bener alhamdulillah berhasil urang berhasil. Blon teh coba eta. Si bodoh kajen kumaha ge tetep bae bodoh bae atuh nyana sasalaban jeung pamajikanna bu kakak adena aya kakak lamun eueuh kakak atuh bulan terus-terusan di sumur atuh kakak teh cak nya pan kakak mah sekda aduh teu bareres nah ieu ilmu nu penting para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Lamun urang nyaritakeun tentang perjalanan Kangjeng Nabi indah sebab naon urangna cinta ka Kangjeng Nabi iman ka Kangjeng Nabi kajeun kumaha ge moal anggeus-anggeus sebab tamah diabadikeun ku cinta moal beak urang nyaritakeun Kangjeng Nabi andai kata tatangkalan dijadikeun pena laut dijadikeun mangsi jang nyipatan Kangjeng Nabi moal beak boro-boro nyipatan Kangjeng Nabi nyipatan ka boga urang ge sarwiti anggeus-anggeus urang nyeun surat jang sarwiti teu beak-beak. Masya Allah kutulis sepucuk surat ini di keheningan malam. Setelah kutulis akan kukirimkan surat ini ke pangkuan. Niscaya surat ini akan berlayang surat ini tak bersayap berjalan tak berkaki jurig damaja. Pokoknya moal beak jadi kuku lagi. Itulah para jamaah inti daripada perjalanan Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi teh dijemput titah ka Gusti. Tapi ulah ditekadkeun bahwa Gusti di luhur. Ieu mah keur carita bahwa Kangjeng teh wusul ilallah. Wusul ilallah madeg di mana bae Kangjeng Nabi Musa di Gunung Tursina, Kangjeng Nabi Ibrahim di jero seuneuk, Kangjeng Nabi kitu Yusuf di jero sumur dan lain-lain sebagainya. Nah, Kangjeng Nabi dibere oleh-oleh ku Gusti Allah Muhammad. Oleh-olehna salat. Maksudna tina 50 nu geus kamari caritakeun perkecil jadilah 5. Maksudna ieu salat teh paranti wusul ka kaula cek Gusti Allah. Maneh geus nyaho alamat bejakeun ka umat maneh ketika umat maneh hayang ka kaula. Salat nemantak as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat adalah naikna munggahna mukminin. Ketika orang hayang ke Allah make praktek
wudu teu meunang sambarangan, teu wudu teu bisa. Wuduna make cara khusus. Setelah wudu malah aya wudu zahir, aya wudu batin. Langsung urang menghadap ka Baitullah. Mun di urang di dieu kiblat kulon. Mantepkeun hate, kosongkeun segala rupa ulah aya di jero hate. Jabatan tunda heula di luareun urang. Kemudian kitu naon ngaranna pangkat tunda di luareun urang. Harta tunda di luaran orang, sakabeh kegiatan tunda di luaran orang, sebab orang hendak menghadap ke Malikal Mulki, anu tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Seakan eueuh nanaon iwati Gusti Allah. Mulai urang usolli Allahu akbar, ketika nyaritakeun Allah di dieu di jero ieu buleud eueuh anu aya ngan sakadar Allah. Keagungan nanaon eleh ku keagungan Allah. Ayana sagala rupa eleh ku ayana Allah. Kakarak urang bisa mi'raj ka Gusti Allah. Masya Allah karim. Tinggal insya Allah carana supaya urang hadir jeung Gusti Allah kumaha? Insya Allah kemun panjang umur merah hari. Carana kumaha? Nah, supaya Allah aya di dieu teh kumaha carana? Aya cara. Sebab awak urang teh sebagai gambaran kendaraan. Isuk pagi tuh ketika roh keluar baja awak urang mah dipikeun ka leuweung teu saha teu saha. Cenah bapak urang nu ku urang dicintai, eueuh rohan mah kaleuweungkeun. Cenah ieu teh raja urang dikaleuweungkeun bae. Cenah ieu kakasih urang dikaleuweungkeun bae. Komo musuh mah hirup kana ge kaleuweung bae habak. Kabeh kaleuweung. Aya roh, maka supaya hadir roh nu suci, sebab supaya kapanggih jeung nu maha suci, roh urang suci ndek berhadapan jeung nu maha suci. Carana kumaha? Aya di kolbu urang, kuncina aya di kolbu urang, tinggal carana praktekna insyaallah iraha waktu urang bahas supaya urang mantep menghadap ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu jelas oleh-oleh Kangjeng Nabi geus teu asing deui salat salila urang hirup sing hade ulah dileungitkeun, ulah ditinggalkeun. Salat satungtung normal di diri urang, akal urang laksanakeun salat, sebab salat adalah jang paranti ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan dikuatkeun iman, dicintakeun ka Gusti Allah urang supaya cinta ka Gusti Allah, cinta ka Kangjeng Nabi urang supaya urang di akhirat urang babarengan jeung Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakumaha tadi urang berangkat tina popoek supaya menang cacaang, urang kuari neangan cacaang, urang terapkeun cacaang ala kadar saperak 2 perak di masjid. Yuk urang babarengan maca sholawat jang neangan cacaang supaya urang dibawa ku cacaang masjid. Salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa billah di rasulillah kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah salatullah salamullah ala Habib
habibi la ilahi sallimil umma bina afati wan niqma tawassalna bismillah wa biladi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri salatullah salamullah ala rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah tawassalna bismillah wa bi hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, hapunten tina samudaya kalepatan sareng kakirangan anak terutama ka papasekta numanta kukula diwanian lantaran nyana geus daftar tadi di imah kula bahwa nyana deuk siap bareng jeung pacamat untuk mengikuti pengajian mingguan. Maka orang doakeun mudah-mudahan panjang umur selama ngajabatna, mudah-mudahan diberi jujur jeung adil. Setelah nyana ngajabat mudah-mudahan bisa mantep ibadah ka Gusti Allah, bisa menyatu babarengan jeung urang khususna anjeunna umumna sadayana. Urang ngadoa Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan. Walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما اللهم يا شهيدا غير غائب ويا قريبا غير بعيد ويا غالبا غير مغلوب اجعل من أمرنا يا الله فرجا ومخرجا يا صريخ المستسخين ويا غوث المستغيثين إنك تعلم مكاننا وتعلم حالنا ولا يخفى عليك شيء من أمورنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.